Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing manjing kasiang kabaraya Sunda sadayana. Ya simkuring kapendak sareng para sepuh nyaeta anu yusuan atos. Alhamdulillahnya dipasihan kalebihan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya aya salah sahiji saksi sejarah anu basa keneh aya di waktu ayeuna nyaeta Kersana Abah Ahya, saksi sejarah kuta tandingan nyaeta keur waktu zaman Paduka Soekarno banyak. Waktu zaman Paduka Soekarno nya beliau asli ti Uduk-Uduk Karawang. Nah, ieu teh aya Wonder Woman ieu teh mah ieu teh ya. Yuswana teh hampir 80 masih kena jag-jag kitu mah ieu tah. Namina Mi Ikah. Nah, ieu saksi sejarah ieu baraya. Nah, ieu sareng Aki Ahya. Tah anu parantos kapendak jeung Bapak aing teh tah ieu sejarah. Saurna mah Bapak aing teh ieu keur memeh nyalonkeun jadi bupati ka dieu heula. Tah ieu baraya nu namina Aki Ahya teh nyaeta saksi sejarah waktu ngadampingi Presiden Proklamator RI kahiji nyaeta Paduka Insinyur Soekarno. Nah, ieu nu ngadampinganana Abah Ahya atau napi Aki Ahya. Mangga Abah diri kumaha caritana teh waktu kapungkur ngadampingi Paduka Soekarno keur naik ke kuta tandingan teh. Sabagian we kisahna barebabna mah panjang da ieu teh nya. Sia yang. Sok mangga arek dimulai ti mana ku Abah di guarna. Ieu keur anak incu kenang-kenangan ka hareupna supaya nyawa sejarah jas merah teh cek bahasa Paduka Soekarno mah. Nah, mangga Abah. Soekarno bangga. Nomor 1 itu Soekarno. Aing ngaran asli mah Bapak Kusno. Bapak Kusno. Ya Bapak Kusno kan asli nama. Maka anjeunna kenging penghinaan di mana di Irian Barat gitu. Maka anjeunna gaduh ilmu jeg gitu. Begitu waktu Indonesia ibu kotana ya bukan di Karawang, di Kabupaten Karawang di dieu tah. Dengklok. Dengklok. Tuku proklamator eta. Penghinaan. Pada waktu hari teh gitu caritana. Maka kami master di Irian Barat ke Dengklok teh pakai kapal cair oge 2 hari 2 malam gitu. Masyaallah. Saya mah tidak. Kalau saya di Irian ke Dengklok asa hati saya bilang sudah ada di Dengklok gitu. Maka sesudah ada di Dengklok itu tenaga apa? Tenaga ilmu. Apa ilmu itu? Ilmu itu tidak ada rupanya. Kalau kamu punya ilmu bisa nggak manjat ke bambu muda? Ya bisa gitu. Maka Pak Kusno manjat ke bambu muda dikarenakan hatinya sakit, maka Karawang itu membikin pasukan bambu runcing. Sadaqallahul adzim. Asal bambu runcing teh. Asal muasal bambu runcing teh nya. Iya, bagus tuh deuna. Alhamdulillah. Tuh nya baraya kitu. Sukar teh hese. Sukarnya. Iya, sukar teh nomor hiji. Khususnya negara orang Indonesia adalah presiden. Gitu. Tah gitu penggalan kisah ya salid nameureun pendukung Pak Kusno itu sebetulnya orang-orang yang menciptakan Partai Komunis Indonesia gitu. Pak Kusno teh. Ya, yang sirik. Anu sirik Pak Kusno teh nyiptakeun Partai PKI. Iya, Partai Komunis Indonesia itu ada Semaun dan Henry. Maka dia iri hati. Maka membuat pemberontakan di mana tuh di Jakarta. Semua jenderal dibunuh. Masyaallah. Itu lalakonna teh ya. Gara-gara nyeri hate nya. Nyeri hate dijadikan
presiden. Tah, itu baraya. Jadi mimitina mah nyeri hate paduka Soekarno teh. Matak nyiptakeun para pejuang bambu Ya. runcing di Karawang Reus Dengklok. Ya, Ayananya kitu meureun nya. ya. Alhamdulillah. Aya bagus di hina ge. Heeh. Dina kamu Tah ayana teh Abah Yuswa teh sabaraha Abah? awak mah 80 leuwih. Tuh, hampir sahabat baraya Yuswana ge. Di zaman Pembebasan merdeka geus Aya. geus wah tuh saksi sejarah ya aya keneh tuh Yuswana jag-jag keneh. Udut Bah. Udut cenah tuh ngopi keneh ieu teh. Mohon sakitu heula meureun yang kini colo di lajeng deui dina kisah-kisah babatan Abah mah Karawang. minta kesehatan ke Allah teh, ya Allah sehatkeun sumsum tulang daging urat getih lamas kulit sehat itu otak jeung utupna ya telinga dengan dengarnya tuh gitu tidak hidung dengan hangseunya nah mulut dengan bicaranya tangan dengan rabanya kaki dengan jalannya maka tuh sehat terus. Alhamdulillah amin tuh eta ieu teh falsafah ti kolot teh keur diri urang Nggak juga kudu nyahokeun diri pribadi ya. atuh heueuh Sing saha jalma anu nyaho ka dirina moal lung ka Gustina kitu ceuk kebun mah. Alhamdulillah. Bare sakitu heula Bahnya kitu urang di lajeng deui dina kisah-kisah nu leuwih menarik khususna ieu kuta tandingan anu misteri salami ieu teu acan aya anu wantun ngabuka babatan kuta tandingan Abah kuncena kuta anu teu aya tandinganna. Mun sakitu kapihatur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sama teh tangka jadi.